A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labzi utawi kilaiki iku urayan kang bangsa lafaz. Wali muslimin anhu wali muslimin an Jabirin. Yukhassasu deh yutlal gubru den tembok apa kubur bil jasi kalawan tembok wahwal bayad dan ludaya jasi ku kabur kadua ilai yujlasu alal kubri tegese den lungguhi apa ing atase kubur ulah sok diuk di luhur kuburan si aya jurig ulah makruh ikul hadis utawi gilaigi gufiki hadis hijian nabiyu an-nahyu yaiku den cegah antaj sisil gobri saking nembok kubur wanah yulan dan cegah wanah yulan utawi nahyulil karoha kumaidahkan kadua karoha indala imatil arba'ati ing dalam mungguh pirang-pirang imam kang papat seluruh mazhaban opat ngalarang nembok kubur lantaran kuburan mah lain anu perorangan umum wakaf geus lain usasahan nu Gusti Allah ulah seperti dikuasai ku ahli waris besi jaga ninggeto engke pinuh kuburan eta bisa digali deui diandih itin dihandai kunu sejen moal maraheun ieu nya nama moal hudang kajen petumpang tindih ge 5 aya 6 oh masalah kulantaran di tembok hese mantak makruh ulah bahkan ujung-ujungna lamun geus sempit mah jadi haram kecuali di tanah sorangan pekuburan khusus oh masalah hikmatun nahi lan utawi hikmah nyegahi guanal kubro satuhune kubur igolil balaga duwe bosokat lebil bakora galawan tetap kuburan masa pirajang nu buruk yasubkeun ka jero kubur nu kuari dicengcerikan teh paling kebal ge nyengcerikanana saminggu 40 poe komo salaki ka pamajikan moal kebal aya nu nyumpahan malah mah nu mana nu nyumpahan nu hayang nyandung teu bisa nyandung nu kolotna paeh teu kitu dia nyandung mah hirup keneh ge masalah ngan sieun bae tah geus kitu jalah jang tulang taleng jang getih urang inget gadinya mah kuari di raja-raja isuk pageto mah urang ngahiji jeung cacing nu kuari kurang diulas dielus awak teh pohara jasa datang ka ngamumule awak poho ibadah ka Gusti ngurusan awak pungplepengple urang teh haju poho ka Gusti isuk pageto dianterkeun ka leuweung diasupkeun ka kubur ngahiji jeung cacing rugi amat rugi jasa lebil bako lain jang tumetep kuburan mah mentak gaya hiji wali ditaja mama lamun geus maot dikuburna di mana tengah jawab Sekali deui ditanya dikubur dek di mana ya, apa di kuburan umum apa di kuburan sorangan di diri tanah, tengah jawab.
3 kali ditanyaku muridda tengah jawab kabelah dia lalaunan mama kok tengah jawab sedangkan mama geus muriangan tos sepuh supaya jelas we dek di mana cek manehana ulah mikiran aing aing mah hirup keneh kayak aing geus bae tuh kumaha sararia Wari aing ngomong di dia di ditu besi jadi hahalang ka Gusti Allah. Besi aing milih di anu bae ke boga pikiran besi deuk zararah. Teu pantes aing dizarahan ku sararia. Di umum meureun hayang ngahiji jeung ahli-ahli Allah besi kitu. Henteu aing mah keur hirup moal nyarita deuk di mana aing geus bae kusia dikubur di taneuh mana. Di wakaf umum di khusus atau aing mendek dibalangkeun bae kusia ka laut dibikeun ka jaing momalna sapira aing atuh tah eta kos kitu geus pohara jasa geus teu neuleuh ka awak malayan mun aing bae pakaian jasnya dasi nu paranti ka kantor teh sing hade kabeh malaikat sieunneun ka aing kenong bawa kenong nu kuari paranti ngantor teh sapatu beli bawa herangkeun semir heula tamata kabur naga luar biasa tambah siksaeun tah manu kitu sapira aing atuh budak awak lah dedeleuan sia bae meureun aing aya ge padahal sabenerna aing mah masih bae ge aing geus bae dek disolatkeun los teu kajeun Jai mangis bae mah teu nyaonan ku sia diantep bae atuh asal sia kuat bae kabawon ku aing. Tokos kitu. Urang ngawasian mun kakak paeh neng ulah kawin deui nya. Kakak cinta kakak pohar jasa hayang fid dunya wal akhirah. Pohar. Wasiat dek pae teh kos kitu sehingga dia aing bogoh jasa ka sia di dunia hayang babarengan di akhirat hayang pan sia ai kawijeng nu sajan di akhirat moal ku aing aing cinta aing berarti kandas detelan waduh mung aing mah gajian ku kumaha ge ulah sia aing wasiat sih kos kitu ge wasiat membesi kakak pae sing harade arari ibadah sing rajin maca Quran maca shalawat urus anak tamasya tuh dek kawin deui misalna tuh ai laku malos eta hebat wasiat kos kitu ieu malah cinta aing ulah dibikeun ka batur kos kitu amat sih wasiat nya jadi kubur mah annal gobril bila labil bago wa an la tajassus min zinati dunya lan satuhune nembok iku tetep saking papas dunya wala hajata lil mayyiti min zalik lan ora hajat iku mawujud kadue mayit saking mangkodot tajassus kebutuhan mayit mah dikubur sakitu tadi kubur sakitu dibalangkeun ka kali ka laut sakitu dibalangkeun ka buaya sakitu dibalangkeun ka maung jadi para maung sakitu bae asal geus khurujul ruh anil jasad geus aya di alam barzakh dek dikubur dek henteu di dinyalah alamna jasad urang dibawa ke mana? Mungkin ke kuburan, mungkin ke beteng lauk, mungkin ke singa, mungkin ke buaya. Tadi itibar nu kos kitu mah. Roh urang menghadap ke Gusti Allah mawa naon. Talah. Kurang ditombak nuhunang ning dihubat dihebat ge buait batu butuheun kos kitu geus lain alam. La hajata lil mayit min dzalik wa khasyatan anna dzalika yuaddi ila al ibadah lan
Yentah satuhun mengkono tadsis iku nekaan ya zalik maring den ibadahi ma'budil ahdi semertane aduh janji wa pasil jahli lan masure bodoh besingke dijadikan tempat ibadah disertai dengan jauhna perjanjian keislaman tersiarna kabodohan andai kata beki ditu beki parah agama teh beki ditu beki eueuh penyiar agama anu ikhlas parem agama aya kuburan-kuburan di dinya di tembok inget baheula horeng sok kadarari ujung-ujungna nyana dirinya menta ka kuburan ujung-ujungna jana ibadah di luhur kuburan bisa-bisa pakai sujud kuburan iya kembali ke zaman baheula ulah nu mantak Muhammadiyah mah beda sia belajar ka kuburan geus tuturkeun Amin Rais PKS bos kitu nu dimaksud teh lain sekeras eta urang teh dikhawatirkeun besi jadi tempat ibadah bere pandangan mantap kuburanana sing hade ulah dimumule ngajilah carita soal ziaratul gabri jakang jeung Nabi ge ziarah geuning ka bake Assalamualaikum ya ahlal baqi al-gharqad ji'nakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun Kangjeng Nabi tertera di Madinah wah assalamualaikum ahla dar ya dar qaumi mukminin aya di dieu tawa di lain hadis assalamualaikum ya ahlal kubur kos kitu tah jadi Kangjeng Nabi ge zarah atuh kobo urang hiji waktu Siti Aisyah kalengitan barang hudang ka mana Gusti Rasul ieu teh geus joresan ka bae ngaran dicandung masana pindah ya kanu sajen ya geus kitu bae pat awe masa dicandung ya kitu bae pokona mah geus sagede Siti Aisyah geus ulon asana cek Siti Aisyah asana kajeun kuku mah ge pindah ya geus teu butuheun meureun nangkep aing geus kitu bae Pan dicandung mah kitu bae kajeun kuku mah Siti Aisyah udang keluar ka mana Gusti Rasul asana coba-coba di tangan talamun geus ka Madinah maka bayang Masjid Nabawi bumi Siti Aisyah bab Jibril bab Nisa dia asuh keluar Kangjeng teh dieu masalah cek Siti Aisyah ieu pindah ngabaris bumi garwa Kangjeng Nabi teh hiji 2 3 4 di Madinah teh terus jadi gilirna teh jauh Kangjeng Nabi mah malam ieu di dieu ka malam ieu di dieu ka malam ieu ka dieu malam teh mun bisa mah urang ngekos kitu kalau amin amin Siti Aisyah coba ya kemana ya dina ayat cipta-cipta kurang hade dituturkeun hate Siti Aisyah teh ai katingali aya sosok manusia nu kasorot ku bulan buah itu tuh tingali ku Siti Aisyah jahe ieu Kangjeng teh agar aya dibake tuh nah ieu bumi Siti Aisyah nu ayeuna masjid lurus ka ditu pakuburan bake kuari mah malah geus ngahiji pagerna teh jeung masjid teh lah geus ngahiji bae bae pageran tah kos kitu Kangjeng Nabi teh ditaros ku Siti Aisyah nuju naon ya Rasulullah cik Kangjeng Rasul teh Aisyah anjeun teu terang ahli kubur teh ngaharepkeun doa urang ngadoakeun Kangjeng Nabi ka ahli bake teh ngadoakeun ka ahli bake ziarah ngaranna
Masya Allah kumaha Muhammadiyah macak Bukhorina kumaha maca kitab muslimna ja aya dina Bukhorina ya Allah ya Rabbi make ngabidah eta cenah beusi mangerankeun lempengkeun eta cenah beusi dianggap ibadah beusi ngaibadahan kuburan lempengkeun lain ulah zarah cabok sia kuy atau lempengkeun nu kos kituna aja boro-boro ka kuburan ka batu ge model Habib Rozak ini yang ini nih waduh enggak sembarangan nih lempengkeun eta kos kitu boro-boro ka kuburan atuh ini enggak sembarangan yang ini Abu Bakar yang ini Umar yang ini Utsman ini Ali wah ceknya mah naon meureun pake ngatak jelema maka rasa ulah-ulah ka kuburan tauhid maka ka batu ge kudu dilempengkeun keris kudu dilempengkeun eta naon nu sok di ahli hikmat teh nu pake beubeur ka dieu naon ngaranna wapakan sia sok meuli kan eta ge lempengkeun lu kos kitu teh marukan kumaha tuh ka upak-wapak ka cincin euy cincin lain sambarangan bolong kan gadeuleug sia tuh combong ieu teh aja kumahakeun ieu ih cokot buukna asupkeun ka dieu puntel-puntel muter ge sia nu muter eta aya kecenderungan hate sehingga ngabogaan dampak di luar Gusti Allah luruskeun ya Allah ya Rabbi nu boga kakuatan la haula wala quwata illa billahil pan dibaca ku urang sia yu gagah jasa batu ieu mah bisa mindahkeun awewe coba ge lamun dikitu-kitu lempeng ka dieu rimahna ge waing ge kebat cianana ih teu sambarangan neung di Gunung Karang sia ieu ta boga kecenderungan molek ulah ka kuburan ka batu musyrik sia keris musyrik sia tungked musyrik sia jimat wapak musyrik ulah eta tepan eta wapak teh menang ti ditu nama menang ti Imam Ghazali pan Imam Ghazali mah hujjatul Islam waliun min auliyaillah pannyana nu nitahnyieun kok dimusyrikeun lempengkeun carana lempengkeun eta batu-batu naon cak batur mah ieu batu kos ieu ngaranna batu combong aya mangpaatna lah sabira batu udah naonna jangkul atuh os kan ka dieu duitna ngaranna juaran batu teh mah kos kitu mah tuh masalah juaran batu majang hiasan aya sia mawani mah tah los berduit teh ieu mah lantaran combong mahal lempengkeun ge etana sing hade ya urang tatagenan kawiridan ge bahaya wiridan bae pakai tatagenan atuh bahaya ulah Allah al muharrik wal musakkin wal muassir wal kitu mudabbir Gusti Allah salian Gusti Allah teu ngabogaan pangaruh ketika urang aya kecenderungan hate salian ti Allah boga pangaruh lempengkeun geus ulah ngabidahkeun zarahna lempengkeun cara zarahna kudu kumaha tuh jarahna kieu nyewa mobil bus urang jarah Wali Songo baradeut saurangna nu biasana 150 300 jang naon ieu yang beli motor Haji Pudoli tama bagawe pimpinan jarah aduh ampun geus di mana usahana atuh aing cak cenah teh aja hese ki hese kitu hese maning jadi pimpinan jarah teu bener deui tage kos kitu ge teu bagus jarah mah jarah bae sanajan ka Mekah ge ta ka Mekah urang hayang untung ti jelema-jelema anu berangkat ka Mekah deulekeun coba ge mana coba ge nu mangpaat coba mau baheula aya malebejaan ku ngaranna paehna boga hutang lamun anu di kelas itu kelas luhur ibu baheula keur zaman kuliah di Garut kitu saha karah nu ditangkap polisi teh Maryati
di Bogor boga penginapan, di Jakarta boga penginapan, di Garut boga penginapan. Guru-guruku lagi asupna kadinya tah kabelah dia na kolewang penginapan miliaran ludes kabeh nyanana di udag-udag polisi tangkap buyak kabeh kos kitu asal geus eueuh ikhlasan nyaan murni jasa ye bisnis murni di urusan birokrasi haji deleuk depag kurang kumaha ngocorna eueuh nanaonna wari zarah wari songo wari mewah moal kebal deui cenah meureun kiai mah nyumpahan setengah nyumpahan teu lain magahan ngaji jiga datenan kos itu jarah mah zarah bae ka ditu normal bae kebeneran urang aya untung atuh alhamdulillah cenah rugi atuh urang minta ganti teu beres deui bae jasa nih mah geus kajen heula teh urusan bisnisna ieu mah eueuh nu mulus sakanya hokaula eueuh nu mulus Garut baheula teh Haji Eden sa Garut moal aya kadua di Garut jelema eta kuari teu boga imah-imah lamun dicaritakeun tah nu kamari ieu hebat jasa teh di Labuan teh kuari imahna ajur atuh di Tangerang teh nyahoan teh di Tangerang mah sakapal pan geus maot mah kamari ieu tah nu dereper teh sakali berangkat sakapal kula inget bae asup ka pondok gede ge jeung nyana diuk nyana mah geus nu boga pondok gede bae tah mah geus pohara jasa kabelah dieuna maotna hutangna sakean ulah dikir sih gade Masya Allah gaya mah keur carita ziarah lamun memang ieu ziarah menta ka kuburan lempengkeun ulah menta atuh ka Allah menta mah besi cenah ibadah ka kuburan ulah ibadah atuh ka kuburan mah tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi mah cek Haji Pudoli uswatun hasanah unggal pentingnya nyaritakeun uswatun hasanah aduh gesoek eta uswatun hasanah rajit Masya Allah ieu zarahna nu kudu dilempengkeun lain ulah zarah lempengkeun praktek ziarah nah jadi bakal ngadatangkeun karena ibadah dari Islam kembali deui ka zaman jahiliyah pinuh ku kabodohan amata tinuhu faqala Syafi'i wa Ahmadu anapan utawi entatinul gobri utawi nembok kubur bakola Syafi'atatin teh itu ngandutan kubur nembok ala kadari kumaka ngucap sabay Imam Syafi'i lainna Muhammad nepad labasabi oranana bahasa tatin eta kena jeung tadusis teh ngan tafanun oranana bahaya iku maujud bi kalawan tatin di alayan to bisa darapon yen tah orang narima yang to bisa kahapus ya kubur anapun kurang ditembok jeung jelema-jelema nu tertentu supaya ulah leungit ieu titi mangsana lantaran ari jelema teh kapan beuki lila engke beuki lila beuki dipopohokeun engkena teh pareumeun obor ngaranna geus supaya ulah pareumeun obor dijieun titi mangsa abeh ketika urang ngasuh naho ka ieu kuburan saha kiai anu modal kemari kula ka Baghdad ieu makom sa Imam Hanafi Masya Allah bisa ziarah ka Imam Hanafi Imam Abu Hanifah anu Imam Abu Hanifah mah kapan nya nama anti kunut teu nyunahkeun kunut sedengkeun Imam Syafi'i mah nyunahkeun kunut
ketika cek Imam Syafi'i kula ngabogaan permasalahan baik dunia baik akhirat maupun akhirat kula sok sering ziarah ka makom Imam Abu Hanifah ngendong di dinya ketika ziarah ka makom Abu Hanifah salat subuh di dinya teu make kunut Imam Syafi'i nu nyunahkeun kunut teu make kunut Allahu akbar beres ditanya kunaon adab ka guru lantaran Imam Hanifah teh guru kula sedangkeun nyana teh teu make kunut kula adab lantaran didinya berarti hadir guru kula ta'adub ka guru tak ketika nyada didinya teu make kunut Imam Syafi'i Masya Allah mantak urang ge ulah make kunut adab ka Amin Rais ya kari ya lamun lain dina ilmu batin moal bisa eta teh keur make ilmu batin lamun carita pikir debat Imam Syafi'i kiai mana nun teu didebatan ku Imam Syafi'i debat teh munazarah izharul haq Imam Syafi'i teh debat jeung sahabat siap tarung argumentasi dalil hayo tapi ketika asup ka lapangan batin oh guru bisa ngomong soteh di luar guru aya guru mah hampura kula mah teu wanti isin ka guru teu bisa ngomong di hareupeun guru mah baheula belajar bahasa Arab tadi guru ketika aya guru mah embung bahasa Arab kula baheula belajar bahasa Inggris bisa tapi ketika aya guru datang ka kuari poho deui saya geus tahu aya guru wa qala malikun lan ngucap sapa Imam Malik yo kahutat inu dan makruh kena panganduti kuburan nembak kuburan malam ya tawakop dalam saragini ora nari makan degya tatin arrohiyati alai sumartani ambon-ambon ning atas tatin wa ila lam ya tawakop jaza maka wenang ya tatin hari cek Imam Malik maulah bayar tetap kuburan tadi dan di tembok teh saltung-tung teh aya kama pangabutuh kaya ning mun tadi tembok bakal bau lamun teu bau maulah kecuali lamun bau mangga tembok Qala Abu Hanifah dalan ngajazaba Imam Abu Hanifah wa ashabulan bilang sahabat Abu Hanifah bil Mukhtar dalam kitab Mukhtaranhum annahum manhum saking bi annahu satuhune iya tatin ikula yukrahu dan makruhkeun ya tatin kitulah urusan fikih mah pasini aya hukum teh lantaran aya elat tersendiri atau ujidatil ilat ujidal hukmu geus tungtung aya elat fikih mah kitu bae sapira fikih mah dunia jangan islahkeun umat jangan islahkeun umat sama fikih mah ilmu dunia geus kiaina ge anu ngagugulung fikih bae mah kiai dunia bae sakitu bae teh jangan beberes soal dunia fikih karana geus atuh diteangan elat-elatna ge urang neangan elat teu meunang sambarangan lantaran elat teh ngabogaan persyaratan kudu ngaji heula jamul jawab kudu ngaji heula urang warokot leuleut ti kanana ngaji goyatul usul atawa usulul fikih karangan Imam Syafi'i engke kakara urang bakal nyaho oh ieu elatna anu engke elat dibagi-bagi disebut masalikul ilat hese ngaji teh mantak arembung mas mondok teh ya hese Pak embung deuk ka mana cenah eta budak mah rondok bae waduh masa depanna suram teu budak pugu nu ngomong nu kitu bakal surem mah ya Allah pugu santri mah masa depan dunia mah geus dipohokeun engke ti bibit dikubur tah eta masa depan santri mah dunia mah eukeur naon di pikiran ya eukeur engke tah di kuburan kuari kadeuleuna hina santri engke di akhirat jadi bintang-bintang lapangan anu kuari make dasi nu kuari make kenong di dieu engke mah nyana di udag-udag santri mang sini mang saha sia ulah ieu PNS tah hayang aing pan saya kula tulungan bongan tiluk merek aing baheula santri oplo tah monggo
mana ieu teh nahyu wallahu alam bissawab